sekali deui aya kewajiban Jum'ah, aya kewajiban ngadirikeun Jum'ah. Ai wajib ngadirikeun Jum'ah mah di hiji lembur bilanganana nurutkeun cekaol jadi 40-an. Hiji-hijina tinu 40 bisa tahammul Fatihahna rapi teu meunang aya nu selek, bisa nahammul teh nanggung jawab ka makmum lantaran rapi Fatihahna. Tah nu 40-an eta ngaranna wajib ngadirikeun Jum'ah, bahasa fikihna inqadul Jum'ah. Lamun kurang ti 40-an atawa leuwih ti 40 ngan Fatihahna teu pernah diajikeun cara di Lampung waladhdallin sirata jeung sirata teh aku sirata bae nya meureun tadina resep ngadahal soroto itu bisaeun sodnya nama sin bae eta teu tahap titah ditasdidkeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nya nama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sakali iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka ya afkir cara kotok negeri penciteun afkir ya pasti kurang ti 40 atawa leuwih ti 40 cara di lembur urang ngan Fatihahna teu rapih saware Jum'ah bae tetep ngan wajib ngazohoran ihtiyab ngaranna. Lamun geus aya 40-an rapih Fatihahna ditanyaan hiji-hiji urang lembur dinya sia di mana ngaji Fatihah di Badrus Salam Cisoka. Sia di mana ngaji Fatihah Badrul Wasi' Serdang. Sia ngajina di mana ye di Serang di Tubagus Hafiz. Sia ngajina di Tubagus Kuncung. Sia ngajina di ditu di Kabai, sia ngajina tuh bagus di Ustadz Tabrani, sia ngajian di mana Jajadian tapi bagus kula mah sakumaha buah daging sih Jajadian ngan baragus coba Kabai ge baragus ye 40-an haram ngazohoran Jum'ah bengges beres Jum'ah wiridan balik teu meunang ngazohoran haram ngazohoran anak lantaran teu aya sapeting salat genep ngan 5 geus lamunnya Jum'ah nya zohor berarti urang nambahan salat mun geus rapi haram ngazohoran ulah ngazohoran mantak dites saurang-saurang di lembur masing-masing coba barang dek asup ka masjid coba siapa Fatihah heula Fatihah urang dinya asli mun urang Bitung teh urang Bitung Fatihah siapa sia nu ieu alhamdulillah pasti berbes ya kajian gua koban ya biaya sebagus alhamdulillahirabbil alamin kajian gua kumaha sia Jawa Tengah ye aduh tah terapi ya terus 40-an urang dinya neuk ngadirikeun Jum'ah 20 bagus 20 teu bagus eta Jum'ah bae ngan wajib ngazohoran ihtiyab ngaranna jadi dipasang-pasangkeunana kudu pada tempatna pernah terjadi di dieu manteu salat Jum'ah aju ngazohoran aya tamu marah ka imah syukur aju marah bae sia ieu jukeula tuh lo ka marah
apa-apa ini Kiai katanya. Oh terus nanu ngacaprak didengekeun bae teu edan ieu ngacaprak nu edan ban ngaranna mun kitu mah nanya heula rapi mah datang ngacaprak bae capeun nya ngap-ngapan ge sakumaha nu bengek. Udah kita buka masalahnya dibongkar tak gitu ala kadar nyana ngahaneng masa kumaha ke bodi ewe. Hai geus kumaha aja udah meminta hampura banyana tapi bagus ujung-ujungnya atuh di kampung saya juga katanya mau begitu aja tuh ngazoran tuh terserah bapak di sono. Tah kos gitu pernah terjadi kula waktu masantren di Banjar itu pas ngalah suluh kayak aja tempat jauh kemudian sholat Jum'ah dirinya tah eta sholat Jum'ah na ambalayah jasa terapi haju saetikan terus teu sholat ngazohoran terus ngarobrol jeung urang di jarapi rame ngobrol akhirna paham tungtungna jadi ngazohoran lalaunan bere paham manan kitu ge can aya nu ngasupan paham secara fikih atawa nu mere ngasupanana nyanana henteu miki mentek jadi pabaliut bae. Alhamdulillah barang kula sababaraha bulan ngalasuluh deui haju kadinya deui Jumat rapih geus ngazohoran. Gitulah jadi haram ngazohoran lamun memang geus memenuhi syarat mah eta in'iqadul Jum'ah. Aya kewajiban Jum'ah mah asal geus akil balig mukallaf urang mana bae kewajiban Jum'ah. Urang Jawa caricing di Cilongok teu meunang ngadirikeun Jum'ah tapi wajib ngalaksanakeun Jum'ah. Di Cikupa urang Semarang urang Lampung Araraya wajib milu salat Jum'ah ka urang Cikupa ngadirikeun Jum'ah mah teu meunang. Di kantor Tangerang ti Belaraja ti Sepatan ti Koronjo alaladir dinya teu meunang ngadirikeun Jum'ah di kantor di lapanganana di masjidna lantaran lain urang dinya baralik ka lemburna masing-masing ngan wajib ngalaksanakeun Jum'ah milu ka urang Tangerang. Kitulah geus sababaraha kali tapi teu daek paham bae lantaran ngajina nundutan di handapeun tangkal Ambon. Eta tah kos kitu. Adapun dikaitkeun ka guru ngaji di dieu teh salat Jumat lain masalah meureun wali